Kudu memperdalam ilmu euy. Begitu ah. Nah, nih. Oh, si Kuman. Naon mereka dia. Dalam ilmu sawah memperdalam ilmu kurang asal pulang ngerakeun ngaran Kijanus kan harus terkenal ya siapa yang belajar ilmu jeung kurang mah kalem jurus ngajar heula tawarkan jurus karena dasar-dasar heula persilatan atuh gila deui sahareupna maju oh enak mah urang kan ayo latihan sok belajar kuda-kuda kita so kita syukur kita ada sering tuh ada tangga gitu yang gitu tak bagus tahan bagus dua halus dua terus kilo halus dua terus karena pura-pura kan ya kan mau diajar tuh Wah, leungeun ka hiji newak tak tuh leungeun tuh terus bener atuh salah wae sama ting bener atuh geras serius kita ngalikeun aki itu kencan newak katuh gitu karena namakeun tak gitu gitu sok teruskeun sok lancarkeun anu mah terus sok tawak tah gitu sok yang dasar kedua mah kayak hiji heula lancarkeun budak-budak sing bener itu nah gitu sok aing dibere jurus itu mah asa boga jurus enan boga ya silat heula diajar silat diajar tadi dasar-dasar hayang ayeuna. Oke atuh kan kitu mata jurus jeblang ilmu jelbang itu malah kudu tingkat dewa teh mun cara dasar-dasar heula atuh kudu hayang kitu wae gampang itu mah dibere kurang deh
Bener tuh kuda-kuda teh kamari kumaha. Yuk. Kumaha aing. Yuk lah. Anak nih. Sok gue kan orang tarung lah. Bakal wargan, orang pecakan ya, juru campur. Sama mek kaki soalnya orang tarung belai mana. Ayo deh. Oh, kemudian. Udah. Ya. Udah. Pantas. Mana? Ya, soleh. Soleh. Lewatan heula aing. Tidak tahu. Ikon weh. Lurus. Di Jamro. Sia-sia guru-guru ka Jamrong teh euy. Bener. Tapi tong makan atos ya. Kunaon sia Sumur ki? aing beunang. Mata gemrong cing bener gelut teh. Lah. Ayo nama makan. Ayo. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Naon ya? Iya, tadi nama. Cecep jeung tomatnya balik ka Mbah. Balik silaturahmi. Ngan eta dicegat ku murid eta Mbah Jamrud. Saur nama Kada. sok Mbah ubaran lah Mbah karunya ieu. Ubah. Iman. Ayo, kumaha ah. Regunya si Mbah ieu terus ngalatih. Sok sekali deui mah. Oh, geus ieu di. Beda jurus atuh kumaha. Ah, kumaha jurus wane-wane teh nih. Wah, Sok.
teh laki. Iya mah gerakan senam. Lain ieu mah. Di mana itu permanasan kita ngaranna teh. Gerakan senam ieu mah. Cek saha aki nu nyaho ieu teh. Urang sok ningali. Ningali di mana maneh? Ieu mah gerakan senam. Ieu teh permanasan kitu teh tah. 1 hup. 2 hup. 3 hup. Eta mah senam. Senam mah. Senam gitu. Pemanasan. Senam. So kumaha? Oh gitu. Silat mah gitu. Nyakeun bae eta heula kuduna perenggangan dengan apa teh? Munjok baheula teh mah. Peregangan. Naon maneh? Itu sebenarnya pelatih silat atau pelatih senam. Belakug si Jamrong mah. Kalakah ge ngalatih senam. Batur mah silat, mah senam. Belakug Jamrong sia. Goblok teh. Ah, kasih goblok. Aing boga dendam ka sia Soleh. Aing amek kena ka sia. Guys, Jamrong, lebih kali dia orang mau hayang di urusan jeung maneh. Assalamualaikum. Tungguan pembahasan aing Soleh. Tuh Gembrong. Kacep tuh. Murid Ki Soleh menghadang di dia mau sorangan lah. Oh benar ya mau keserangan ya. Ya inget tuh pesan Pak Jamrong. Ingat.
Asa murid Bas Soleh kurang hadang beakeun. Oh lah. Kita kemana sih ya? Kang kamu pada mulang ke kampung terus ya alas dulu. Nyawe kawasan aing. Apa? Cia lewat ke diawanian. Ieu teh kawasan aing. Marudang. Cia cicing. Mar aingan. Aing si Ina cekelan ku sia aing na nenggeulun. Cia padahal cia. Lain maksudnya mah cekelan mulu. Lah aing. Cekelan. Cekelan denger cekelan. Otak sia. Goblok si Somat teh jagoan. Aing kewalahan euy. Si Gembrong mah malah kebangunan si Gembrong. Aing nyeri goblok sorangan ya. Leukeun sia. Ayo serang Gembrong. Tungki. Ya. Ya.
Oh, ayo lah, kurang ke basol anjing. Kau naon ada Saria Omar Gembrong. Aing dihajar ke Soman. Geus tuh cokot lah daun. Cing kotor tah ieu diuk. Tah diuk. Dia tah diuk ieu. Mari dia mar. Kunaon? Aing dihajar ke Soman. Aing tapi geus berhasil ngalumpukeun si Cecep. Soman jerang di tukang. Gembrong melemun. Balagaki aduh nyerang di tukangan sih kok asamat sia di komar belegug Tapi sarua gembrong. Aing geus sarua eleh ku si Soleh sia teh. belegug Sia geus wani ka aing nyut melaguk. Anjing teh sia. Ampura ki. Baga sia nyebut geus wani nyebut. Aing ampura. Aduh, jadi aduh. geus luka ku si sama diri tambahan Bukan aing sia mah goblok teh aing lain balaguk ki Solehna we leuwih hade ti aing. hor naon beda anak. Si gembrong. kunaon asa komar Aing katindihan ku sia goblok. nyawa tuh Udah goblok tuh berat aing. Geus ganeng ayo harudang enak mah geus orang kaki aja ya. Ayo. Geus ayo. hor udah aing teh kucing Belakmu. Gembrong. Ayo barudak. Tuh, katingali teu nu ngaranna Ki Ajo teh tuh. Tuh, nyahoten tuh nu ngaranna Ki Ajo teh tuh. Katingali teu. Tuh, Mana ki? tuh. Oh, paling mana tuh? Tuh. Disebut ki ajo teh celanana we. Yuk. leungit Aing can ningali babamu nah selengit. Tuh nya guru aing mah hade Ki Ajo teh. Piamakeun ku si jam naon malungit. goblok Tuh, tinggal mana? Ya namanya. Iya Ki yang pangobarankeun barudak ieu yang minta jurus tah. Kunaon kitu? Nah, kamari ieu eleh barudak jeung urang. Bareng kau sia. Ayo. Jom bawa bareng.
Aya naon sia nyalaporkeun aing. Lain kieu ki euy. Kamari teh urang teh ujug-ujug diserang ku si Soleh jeung ku murid-muridna euy. Soleh anu dicaritakeun ku si Ate lain. Oh, si Soleh banyak teu apal ah. Terus si Ate ngalawan. Aing ngalawan mah ngalawan dan pada eleh urang kieu. Terus pegangok sia. Sia. Nu sia bagi suri. Salah sia arane. Satu karuna sia. Dasar pegangok buka murid teh. Kebacus. Gitu-gitu patut lagi eleh. Pegangok sia. Bus. Udang. Udah sia. Oh, ayo. Cicing. Lu nak kaya dah. Sok. Cicing. Duh, asaribu latihan jeung Ki Ajo mah euy. Biasana aing nu nyiksa barudak. Tapi ayeuna aing milu kasiksa ku si Sarajo. Tapi keun bae lah aing kudu siap narima konsekuensina. Tujuan aing rek nyebar luaskeun kajahatan di kampung ieu. Aing kudu leuwih jago deui meh bisa menguasai ieu kampung. Aing mah kalau jadi jahat mager kalayan
jadi orang aing dan sekalian di rumah sabu dan bisa di sarangan emang loba tampilan ciga jalma bager tapi kanyataana marunapik kadang anu penampilanna teu bener kalah kalakuana leuwih hade pokona nucan subscribe gerak subscribe loncengna aktifkeun meh teu katingali notifikasi selanjutnya ulah poho pencet tombol like terus komen weh halus Duh, Cecep damang cennya. Aina can dibawa ke kesana. Bingung nasib teh. Punya si Cecep tuh. Kemana? Yalah, orang bawa lah. Insyaallah si Cecep kasih kaki soleh. Dari punya dianjung ki sarajo mah hati sia Apa? Sarada leuweung kene ku si Jombrong mah. si rajo maripu aing Anjing. Baiklah. Yang penting mah urang ieu we naon teh. Hayang menang jurus pokona mah. aing Ripu. menang jurus ripu jeung si rajo mah tuh latihan teh Nyiksa segini mah ya latihan. aing yang menang jurus gila euy Rong, ayo nasia jeung aing orang tes arek mah. Ayo tuh. Udah ayo jeung aing. Wah. Lah goblok. Bisa mah. Lah aing can siap. Bekali. Goblok. Aing can bisa ngendalikeun euy anjing. Aduh. Brong sia. Aduh. Bener euy. Anjing sama-sama kalah euy. Oh, urang mar. Ayo brong ah. Kurang nang keributan. Kurang pecakan lah ayo. Ayo. Makan. Aduh, aing ningali si Cecep ngagoler sorangan euy. Can sadar meureunana. Culik ku aing ah. Brong. Sia kana naon? Hayu urang culik si Cecep. Tingali keur ngagoler urut dihajar sia. Ku aing teh anjing sia. Hayu cokot ah. Ayo, Brong. Burukan goblok. Mar, udah kumakan si Cecep. Brong, orang gua tau nggak si Cecep teh lah. Orang asuh jadi jalan mah jahat, arek mah. Hayu lah, Ayo, dong. kela. Aing make olah bendo. Lain tadi tuh dipakai teh. Yo, Brong.
Aing iya na, sia iya na. Ngeliat yang mana tuh goblok. Rong gimana goblok? Sok masuk. Duh, cecep ke mana? Mungkin mah diobatan teh di dieu. Ting mau ting henteu bingung. Nangan info deh kaki Soleh. Asalnya Cecep goblok. Ayo kan. Orang hasut jadi jahat lah bro. Ayo apa Pak? Bukan bro. Aing siap-siap. Sok lah kalian. Ah bro. Tuh. Si bener tuh. Oh, rencana. Ah, Tidak cecep. Ah bro. Oh, goblok. ya tuh. Apa teh? Bro, iya na bro, sukuna bro. Oh, beak. Goblok. Oh, deui bae langus. Goblok. Bro. Ngomong sekejap. Ngomong siap. Ngomong. Ay, siapa lo? Yuri goblok. Ay. Itu mungkin kalian. Oh. Anak. Ngomong siap. Cep. Ngomong sekejap. ngomong naon? Sia jadi murid si Soleh mah elehan. Mana Nggak murid si bisa-bisa. Jamrong. Nah, yang ke si Soleh. Angka ki Soleh. Sia mending jeung si Jamrong goblok. Embung sia. Jeung si Soleh mah elehan sih teh. Da embung kudu kumaha? Goblok teh. Nah itu. Elehan bro. Duh, ampun Gusti. Nah, si cecep. Geus 2 minggu. Man, Jeb kemana wae? Ini geus lila tuh papanggih. Oh iya. Terus naon mana di dia? Nyangan si cecep geus 2 minggu teu kapanggih ke Soleh. Diubaran ke Soleh. Oh iya. Di mana tuh enak? Ya di mana? Paneangan ya, Ga. Oh, ayo apa itu? Mau bantingan ya, Mak, euy. Ampun, sarangan ya.
Jang. Naon maneh Jang? Bet ngadapang di dinya maneh. Ada heueuy aki-aki teh. Nah, salah abah Jang. Jadi bantingan tenganan. Aneh lah aki-aki teh. Coba baca teh nyok ieu kawasan aing. Hah? Lain kitu Jang. Kan geus kolot teh. Kudu sopan. Ah, kata sopan. Yang kitu. Naon coba? Coba. Iya, Jang. Abah mah matahan ka Ujang. Tong ceramah aing, ceramah mah di masjid. Aki-aki teh mah aki-aki biasa ieu mah euy. Balaga ieu teh aki-aki mah. Ieu tong di sembarangan rem euy. Aing kudu bebeja ieu ke si Komar. Budak ayeuna mah geus eueuh sopan satuna pisan kanu jadi kolot teh. Kan urang hampura ya ka kebon heula. Ayo siap. Gaweun heuh kolot. Kayak panggide heuh ulah teh. Nih, punten. Assalamualaikum. Neng mau di mana? Mau di sawah. Oh, ini teh pipis saha? Putri Bapak Karta. Asa ketinggal. Muhun ngobong. Kenalan Somad. Punten Nya. Abdi Somad, neng saha? Muhun abdi euis. Oh, euis. Nya teh neng. Muhun. Komar teh aing butuh bantuan olahraga ini aki-aki teh sakti nih ada ngaleungit di si Komar teh bau aduh
bagor aing euy. Ki, tadi tuh tidak ganas. Ganeng ya. Kanaon sih dia? Iya, Ki, cerita. Mana si Komar? Oh, Ki, ya Ki, tadi teh aing teh ulin ke kebun teh. Aing teh matingan abah-abah. Sakti Ki ini. Bancingan nih, euy. Dia mah ono sakti selain ti aing. Mana aki-aki sakti teh? Aing hang nyaho banget na. Mana? Ya, tadi nama aing rek si Komar, mana geus si Komar na rek ngebantu ngarempug. Geus hayu orang teh aing yuk. Ayo. Sakti teh. Ku aing sih mah ngabohong ka aing sih. Bener Ki, kayak teman aya di dieu. Mana eueuh ieu sih mah ngabohong sih mah. Ari Aki. Tengah-tengah. Ya, nah. Sia nang tang kaki. Ari Aki. Wadahan. Ari Aki bisa tenang enggak teh? Anjing balaga sarara ku nang tang kitu. Tenggelan teh sarada ngahindar wae enak budak teh balaga. Teh hiji eta mah asa ngabohong wae ka aing. Anjing teh menipu ka aing di aki-aki sakti teh nu heueuh ku aing ditang teh eueuh goblok teh. Anjing teh. Kemana di aki-aki teh? Tadi mah aya kene anu mah. Belum aing bejakeun si Jamrong. Untuk nama aing dihajar si Jamrong. Si Jamrong di belagug anjing. Enggelan teh bicus. Eta mah orang tangan si Komar eta mah ya balik ayo. Yuk. Siap balaga nipu aing. Balaga bro. Ajar bro. Bro.
Ampun Ki. Ampun Ki. Sia budak mana sia? Di negeri seberang. Sia daek teh jadi anak buah aing. Budak Ki. Sia rada hade kemampuan sia. Ayeuna mah jadi anak buah aing heuh. Oke, siap. Mangkat. Cecep. Aing geus dihasut ge. Can kene embung wae jadi jahat teh. Rese goblok. Aing panas geus disiksa jeung si Gemrong. Goblok. Ieu mana pengen si Cecep teu. Si Cecep teu Teu mah sia. aku saha deui si lain maneh. Aing malahan mah aing rek jadi murid soleh. Mainnya Aing bener mah. bener kieu. Bener aing. Sok. Sok. Haruk aing kesudi jadi si soleh. Aing kesudi jadi murid si soleh mah. Au, katibu aduh. Sugan teh nyaan nih kiri murid si soleh. Ang ketipu beberapa orang gimana? Pasti kumanehna komo nipu kieu mah. Tuh tinggal itu sia tuh itu tuh ngaranna komar itu dia sebagai murid aing tuh nu make benog tuh nu make benog ku sia hajar tuh saya sebagai murid aing tuh bro hajar ku Siap. Biasa anjing. Jaka aing komar ya warna kampung. Sia wani nyerang aing. Blok. Pales ku aing anjing. Wis udang kak wis udang Ki. Non maksud sia ngadu kunjung si eta aing. ieu geus ieu murid aing nu ayeuna nu anyar sia geus tong omongan jeung budak ieu eta mah geus eta mah salaman lah eta mah salaman aing ngadukeun teh maksudna hanya kemampuan ieu gitu. Ade anjing kemampuan sia. Asyik nyulik si Cecep jeung si Gembrong. Oh bener Ki, orang masuk jadi jahat. Di mana ayeuna? Ayo ku aing tunjukkeun. Penting awewe, Cecep leungit oge. Nih, punten. Assalamualaikum. Neng mau di mana? Mau di sawah. Oh, ini teh di saha? Putri Bapak Karta. Asal ketinggal. Muhur ngobrol. Oh, kenalan Somad. Punten Nya. Abdi Somad, neng saha? mohon abdi euis. Oh, euis. Nya teh neng. Mohon Siapa dan sia? Lain maksudnya banyak cekelan mulu. Cekelan.
Mar, Lagi. si Gembrong ka mana ya nak? Budak teh. Cenah mau lagi mau oke. Oh, ka dia Ada tina itu kan. Ang aja si Cecep. Aya nu diomongkeun. Naon? Tadi budak tiluan tinggal gotong saha murid abalin Teuing tah. Da cenah mah Cecep teh leungit. Urang hayu tanyakeun ka si eta teh Pak. Si Somad. Assalamualaikum. Ya, kubuhana kita rek neangan maneh mat. Mana wae maneh. Ayon emang si Cecep ku naon tuh main yang diuji pak. Yang geus maghrib urang ngontrol si jam berapa? Si aku nu naik jadi murid Pak Jamrong. Kudu naik sia. Si alamun embung ku aing teu ngeuli. Kudu naik sia jadi murid Jamrong. Kamu embung setia kak. Si Soleh. Si Soleh mah belum. Ku aing teu ngeuli so. Jamrong. Pas kan bener aing. Aing bakal sembarang geus ya. Woi Soleh. Siapa nih? Oke sia ka wilayah aing ka dieu. Mun siapa nih mah sok. Cokot sia anak buah sia ka dieu anjing. Lamun bisa mah tarunglah ta jeung anak buah aing mun bisa mah sia mun sia menang. Cokot ta anak buah sia si Cecep ta. Mun eleh anger ku aing ditahan ya si Cecep.